Saatnya canggih gak? Daniel, Naon anjing? tadi anjing, sia nyawa teh anjing, aing anjingnya 7 bulan kamari, aing diberi anjing ku si Joni bedog anjing. Eta mah anjing halus anjing. Eta anjing teh ku aing digukut anjing. Nepikeun kumaha dikukut? Nepi ka gedena anjing, eta anjing anakan anjing. Lah lucu si anjing, anak anjing eta teh anjing. Anjing eta mah ku aing anjing sok diadu-adukeun jeung anjing tetangga aing anjing. Sanu menang goblok? Anjing tetangga aing eleh ku anjing tah anjing aing teh atuh anjing. Kieu oge jago miarakan anjing manjing. Sok anjing bisa siarek mangukutkeun anjing ka aing anjing. Anjing nu dipiara ku aing moal eleh anjing ku anjing-anjing lain. Ari si anjing, aing teh lieur anjing. Mana nu anjing, mana nu maneh anjing. Anjing teh geus tong ngomongkeun deui masalah anjing. Anjing rek mana ka dieu lah anjing. Rek neangan anjing nu model sia anjing. Si anjing. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ayeuna urang diajar nyanyinya. Ya Pak. Asik. Abi anak-anak. Keheula kemed. Joni kaharep ayeuna nya sok nyanyi. Mohon Pak. Bintang kecil di langit yang biru. Gas, pintar, bagus. Tah ayeuna kemed kaharep. Ha, asik ya dia nih. Sok Pak. Sok nyanyinya. Cicak di dinding. Gedean saeutik kemed. Toke di dinding. Dia Kurang gede. komodo di dinding. Dia Kurang gede keneh. buaya di dinding. Diam merayap. Anu digedean teh lain satona tapi sorana. Lamun kitu nilai maneh leutik. Gedean atuh Pak. Lamun kitu nilai maneh leutik. Pak, nu digedean teh nilaina lain sora Bapak. Saatnya canggih gak? Mang Mister Sirup, Mang. Mangga kasep seueuran esna tana pinte. Ah, biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap. Sirupna diamin. Neng pasti adiknya Syahrini ya. Ih, Akang, kok tahu sih? Pasti sami gelis nanya. Lain Neng. Naon atuh Kang? Eta we beungeut Neng siga jambul katulistiwa. Neng, Akang teh meuni pusing kieu. Aduh, Akang teh sakit. Henteu Neng, Terus pusing kunaon atuh Akang? pusing kumaha carana supaya Neng bogoh ka Akang. Neng sayang, mau nggak nemenin Akang? Pasti nemenin ke hati Akang ya. Ih bukan Neng, Ka mana atuh? ka WC Neng, Akang teh sieun. Neng, bau naonnya ieu meni bau bangke kieu duh. Bau teh. Oh, eta Kang. Naon eta teh Neng? Eta baham Akang deket teuing kana irung. Jadi pas ngomong karasa bauna mata gera balem. Kang, besok mah BBM aja ya. Ih nah Neng, teu jadi ketemu? Alim Akang. Nah atuh Neng. Akang na bau bahan. Saatnya canggih gak? Neng, eta teh Neng ngage bedak. Muhun Kang, kunaon kitu? Gelisnya. Ah, henteu Neng, sugan teh nganggo dempul. Kandelnya gelis henteu. Ih, si Neng meuni gelis kitu. Ih, nuhun Akang sok jadi isin ah. Iya tuh, bedak Neng meuni kandel. Mengingatkan Akang pada Pada siapa Kang? pada kue mochi meuni camerok sarwana.
Neng, tadi beli kursi ya? Ih, kok tahu Kang? Iya, soalnya Neng telah mengalagedaikan hati Akang sampai nyangkoyot di hati Neng. Neng, nah Neng nganggo baju hideng-hideng nuju berkabung Neng teh. Iya Akang. Berkabung kunaon Neng? Berkabung kanggo Akang. Nah kunaon? Enjing Neng teh dilamar ku mantan Neng. Neng, blason Neng meni sae pisan ih. Ah, masa sih Kang? Iya, cocok lah kanggo Neng man, cantik. Aduh. Wah, cocok itu Kang. Iya Neng, persis kayak barongsai. Saatnya Cangika. Kang, kita mah bobogohan teh tong lami-lami teuing nya. Oh, jadi lamun atos genep bulan mah bade nikah gitu. Ah, henteu Kang, geus genep bulan mah urang putus weh. Ulah atuh Neng. Kang, boleh pinjam pundaknya enggak? Oh, boleh atuh Neng. Pasti kanggo bersandarnya. Ih, lain Kang. Jang naon atuh? Iya, pamanggulkeun karung berat. Neng, tadi buang kulit pisang di sini ya? Muhun Kang, naha apa? Ya iya tahu atuh Neng, soalnya Neng telah menyoledatkan hati Akang. Neng, kunaon sih meni bubudakeun pisan? Daripada Akang kokoloten KTP 24 banget 42. Kang, tos buka puasa teu acan? Teu acan Neng, Naha Kang? sumuhun Neng teu aya sih. Naha kunaon gitu? Muhun kan Akang teh mun buka puasa kedah nu manis-manis, siga Neng manis. Saatnya Cangika. Neng, tahu nggak? Kunaon bulan jeung bintang lamun peuting sok hurung? Duka atuh Kang, kunaon? Biar menerangi Neng. Ih, Akang, Neng kan jadi isin. Iya, soalnya Neng hideng. Lamun poek atuh beuki teu katingali. Akang, hoyong coklat teu? Ah, alim Neng ah. Naha Kang? Akang mah bodas wae teu payu, komo mun coklat Neng. Iraha atuh Akang boga kabogohna. Yeuh, Neng. Cinta Akang mah ka Neng moal bisa diungkapkeun ku kata-kata. Luhurna gunung ku Akang moal make jeung teu ditaekan. Legana laut moal make jeung teu diteuleuman ku Akang. Hujan dordar gelap Akang poma pasti ngaliwatan demi cinta Akang ka Neng. Naha atuh kamari teu datang? Kemarin mapan aya hujan miribis atuh Neng. Punten we Aa. Kang, hujan ya? Iya Neng, Dingin ya? iya Neng. Mau dihangatin gak sama Neng? Aduh mau atuh Neng. Tuh, jig indit ka dapur. Kompor mumpung hurung kene. Neng, wengi ayeuna urang dinner yuk. Alim ah Kang, teu payu di dieu mah. Neng mah hoyong rupiah weh. Makan malam Neng, lain dinar sate. Gusti. Saatnya Cangika. Neng, Neng namanya siapa Neng? Dona, Kang. Neng,
pasti ini ya orang Garut ya Neng ya. Ih, Akang kok tahu? Iya, soalnya inget wae Akang teh dona Garut teh eta. Ih, domba, Akang, eta mah domba. Halo Neng, Neng lagi apa? Akang, Neng teh nuju ngiringan dunia lain. Neng mau sok wawanianan gitu ah. Ih, Akang, Pak Neng teh nu jadi jurigna. Alah, Gusti Agung, kuring teh gering bobogohan jeung jurig. Neng, lahir hari naon Neng? Hari Sabtu, Kang. Jam sabaraha? Tabuh 2 wengi, Kang. Oh, pantes atuh Neng meni poek. Neng, tahu nggak apa yang Akang butuhkan kalau hujan kayak gini? Ah, Akang mah ngegombal. Pasti Neng ya, Kang. Ih, lain atuh Neng. Naon atuh? Sangu Neng, sangu. Akang lapar. Neng, kalau hujan-hujan begini, Neng hayang naon Neng? Hoyong bikin panas Akang. Asik. Jadi Akang teh dipeluk ku Neng gitu. Ih, sanes atuh, Kang. Terus kumaha atuh Neng? Neng balik deui ka mantan Neng. Dijamin Akang panas geura. Saatnya Cangika. Neng, Neng teh ibarat jengkol lamun dina tuangan mah. Ih, Akang, kok jengkol sih? Iya Neng, bau tapi banyak disuka. Neng mah wangi, Kang. Ari nu bauna naon? Eta baham Neng. Kang, Akang bisa jagain hati Neng enggak? Aduh Neng, punten pisan. Akang teh tiasa. Oh, jadi gitu ya sekarang. Udah punya hati yang lain ya? Lain gitu Neng. Ya Akang nuju jaga warung. Banyak nu balanya. Akang, cocok teu ieu kaen jang Neng. Ah, tuh cocok Neng. Naha, pan ieu teh kain mahal. Neng, masing mahal ge dari teu cocok mah jang naon. Kain naon atuh nu cocok jang Neng? Kain kafan Neng. Neng, kalau Akang jadi bulan, Neng jadi apa? Neng janten bintangna atuh Kang. Pami Akang jadi kumbang, Neng jadi naon? Jadi kembangna atuh Kang. Tah, hiji deui Neng. Pami Akang boga hutang? Bayar ku sorangan Kang. Usaha atuh nu jadi lalaki mah. Kang, kenalan yuk. Hayu Neng. Namina Akang saha? Hans. Pasti kepanjangannya Hans Edward. Sanes ah, nama panjang Akang mah Hansip Neng. Saatnya Cangika. Akang, cenah Akang salingkuhnya. Ah, henteu Neng. Akang malah laki paling jujur Kak Neng. Ah, bohong. Geuning kamari Neng ningali Akang jalan jeung awewe baju beureum. Lain sia ah, baju koneng. Neng, kalon rijuk. Ih, Akang meni bager pisan. Bade pangnyeuseukeun baju Nengnya. Lain Neng. Apa atuh Kang? Eta seuseuh awak Neng, meuni bau. Neng, dingin ya malam ini. Iya Akang. Duh, seandainya kita deket, Neng ku Akang dikekepan dak. Emang Akang teh kabogo Neng gitu, da asa teu rumasa Neng makan. Neng, tahu nggak kenapa matahari cuma satu?
Duka atuh Kang, kunaon kitu? Akang mah karunya Kak Neng. Nah karunya kunaon Kang? Hiji wae matahari teh geus nyieun Neng hideung, komo mun dua. Beb, kamu tahu nggak? Barusan aku mimpi indah deh sama kamu. Nah ari maneh teu neuleuh. Ieu mah nini maneh kardun. Hudang sia, hudang. Saatnya Cangika. Neng, akang mah seneng teh ninggal Neng diudag-udag ku lalaki. Berarti Neng teh geulis. Ih, kok tahu sih Kang? Ari eta teh bogoheun ka Neng teu? Sanes Kang. Naon atuh? Neng na seueur hutang. Kang, mun Neng jadi kembang, Akang jadi naona. Nya jadi kumbang atuh Neng. Mun Neng jadi kertas, Jadi pulpen akang. nah lamun Neng jadi kunti. Nya mau jadi naon akang mah rek lumpat we. Neng teh tos geulis, jaba meuni pinternya. Ah, Akang, Neng mah apa adanya, Kang. Kira-kira Neng pinter oge teu nya? Pami engke atos jadi istri Akang. Itu geura si Akang saha nu rek jadi istri Akang. Neng, Akang teh cinta nya ka Neng teh ngan sakali. Nah, Kang, geningan ngan sakedik. Iya Neng, pan sakali seumur hidup. Neng, Akang mah tiasa ngopi tanpa rokok sekarang mah. Bagus atuh Kang, teruskeun. Tapi Akang teu tiasa ngopi tanpa Neng. Saatnya Cangika. Neng, lagi makan ya? Iya Kang, Sama apa sih? iya Kang, nugget rasa kentang. Ngomong we atuh perkedel gitu meni gengsi si Neng mah. Neng, eta pangambung tilas di behelnya. Ih, nah aku naon gitu Kang. Batur mamancung, nah nu Neng pege. Neng pasti pawang hujannya. Ih, sanes Kang. Lamun gitu pasti Neng pawang buaya ya. Ih, sanes oge Kang. Tapi nah hanya Akang bisa takluk Kak Neng. Neng pelari ya? Iya Kang, kok tahu? Hayu atuh urang maraton Finishnya di mana Kang? di KUA. Gandeng sia teh, geus boga pamajikan matong loba gombal. Kamu kerja di mana? Sudah berani melamar anak saya? Kawit nama pengamat politik Pak abdi teh. Tapi ayeuna mah pengamat putri Bapak. Saatnya Cangika. Kang, besok antar ke percetakan yuk. Iya sayang, dengan senang hati tentunya. Emang mau apa gitu? Mau bikin undangan nikah buat Neng. Eleh, jeung Akang Neng. Sanes Kang, undangan Neng sareng anu ngalamar serta acar Akang. Neng, ayeuna pungi aya pertandingan sepak bola deui. Cik, Neng pilih nu mana? Ah, Neng mah pilih balik deui we ka mantan Kang jeung Akang mah ripuh.
Neng, Akang boleh pinjem pundaknya nggak, Neng? Boleh, Kang. Buat apa? Buat bersandar dari rasa sedihku, Neng. Oh, so sweet. Sekarang boleh pinjem jari Neng nggak, Neng? Oh, boleh atuh, Kang. Buat apa? Iya, Neng, jangan ngorong. Halo, Neng. Ada apa, Kang? Neng punya kunci nggak, Neng? Ah, Akang mah malam-malam begini ngagombal. Ih, lain, Neng. Apa tuh? Iya, Akang gak kunci di WC. Sugan we aya kunci WC di Neng. Neng, menigelis pisan ih. Masa sih, Kang? Iya, Neng, apalagi rambutnya galing sih gitu. Aduh, menigelis pisan. Ah, masa sih, Kang? Siga sahanya. Siga Ahmad Albar, Neng. Saatnya Cangika. Neng, tadi buka roda motor ya? Ih, kok tahu sih, Kang? Iya, Neng, soalnya Neng teh telah menggaleongkan hati Akang. Kang, rumah sekarang mah mahalnya. Alah, mirah Neng. Gampang ya rumah tangga sareng Akang mah. Cekap pakai seperangkat alat sholat. Neng, urang nikah yuk. Ih, alim Akang, Neng kan sekolah kene. Oh, Sugante nuju libur. Kang, Neng gak bisa terima Akang selingkuh. Maafin atuh, Neng. Da atos ngaku salah ama. Neng mah gak terima ya, Akang teh goreng patut, nah bisa selingkuh. Neng suka lagu Mariah Carey atau Someone Like You-nya Adele? Ih, Neng mar sepisan lagu eta mah Kang. Tapi Neng teh sok sedih Kang. Sedih ku lirik lagu nanya. Lain Kang, sedih ku teu ngarti bahasana. Sok bingung naon eta teh. Saatnya Cangika. Neng, ibunya tukang lotek ya? Ih, kok tahu sih, Kang? Iya atuh, soalnya Neng telah merenos hati Akang sampai lada. Neng, engke urang nonton film Twilight yuk. Ih, si Akang meni dadayakana nonton film eta. Nah aku naon ari Neng? Bau Akang uyuhan. Ih, Toilet eta mah lain Twilight. Neng, gaduh Twitter teu? gaduh atuh Akang. Cik, mana Twitterna? Kalaresan nuju ditambut kurai, karunya nuju teu damang. Twitter eta mah Neng, Twitter. Kang, ari ubar kokoloteun teh naonnya? Tuh gampang, Neng. Ku kulit jeruk Bali weh, Neng. Dikumahakeun? Ya, Nengnya. Kulit jeruk Bali teh dijieun mobilan. Pan jadi Neng teh bobodakeun.